Paslun ari ieu teh hiji pasal fir riba nu tetep ieu pasal dina mertelakeun riba. Fir riba nu tetep ieu pasal dina mertelakeun riba. Mana pencatat amal saya mana? Kalau malaikat. Dina ayat sapalina ayat Al-Qur'an surah Baqarah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ngapal? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Al-Baqarah ayat 275. Jajaranana belah mana? Halaman sabaraha? Barisna taroskeun ka Faisal. Surah Al-Baqarah ayat nama 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah ngajual, Allah ayeuna ngahalalkeun kana jual beli tapi ngaharamkeun kana riba. Bialipin maksuratin kalawan nganggo alif, bialipin kalawan nganggo alif maksuratin anu di kosor, anu di ayeuna alif maksurah, anu di kosor itu alif henteu mamdud. Fir riba kitu teh riba. Lugatan ceuk bahasa ajiyadatu ajiyadatu. Ajiyadatu ari itu riba eta kadar-kadar tambah. Ajiyadatu ari itu riba eta kadar-kadar tambah. Wa syar'an jeung ceuk agama mah muqabalatu iwadin. Muqabalatu iwadin eta nukeurkeun barang anu ditukeurkeun. Muqabalatu iwadin nukeurkeun barang anu ditukeurkeun. Muqabalatu iwadin nukeurkeun barang nu ditukeurkeun bi akhara kana barang anu sejen. Bi akhara kana barang anu sejen. Majhulit tamatsuli anu teu dikanyahokeun silih akuranana. Majhulit tamatsuli anu henteu dikanyahokeun silih akuranana. Nukeurkeun barang anu ditukeurkeun digentoskeun kana barang anu naon sejen silih tukeran. Tadi nama erek naon jual beli nukeurkeun barang A kana barang B. Mun di lemur ayeuna datar kadu mah tina hui teh ninina ayeuna ditukeurkeun kana ayeuna kana beas atanapi beas kana beas deui nya. Ngan majhulit tamatsuli anu teu dikanyahokeun silih akuranana timbanganana modelnya fi mi'yari syar'i dina timbangan agama. Fi mi'yari syar'i dina timbangan agama. Halatal aqdi dina tingkah akad. Halatal aqdi dina tingkah akad. Teu sarua misalkeun 1 kilo ditukeurkeun 1 kilo beas kana 2 kilo beas contohna. Teu akur kan silih akuranana. Dina timbanganana. Aw ma takhirin atawa sartana ngahirkeun. Aw ma takhirin atawa sartana ngahirkeun. Fil iwadaini dina dua tutukeran. Fil iwadaini dina tutukeran. Aw ahadihima atawa salah sahijina tina itu iwad. Aw ahadihima atawa salah sahijina tina itu iwadaini. War riba jeung ari riba haramun eta hukumna haram. War riba jeung ari riba haramun eta hukumna haram. Wa inna ma yakunu jeung pasina wungkul bukti. Wa inna ma yakunu jeung pasina wungkul bukti itu riba. Fi dzahabi wal fiddati wa fil mat'umati. Jadi riba teh kur dina fi dzahabi dina emas. Wal fiddati jeung dina perak. Wal mat'umati jeung dina benda anu pirang-pirang benda anu dituang. Jeung dina pirang-pirang benda anu dituang. Ayana riba di mana tempatna riba? Di hiji dina emas, 2 dina perak, 3 dina benda anu dituang. Salianti eta itu bukan riba. Jadi riba mah nukeurkeun emas jeung emas, perak jeung perak, dahareun jeung dahareun. Salianti eta mah sanes tempat riba. Wa inna ma yakunu fi dzahabi wal fiddati wal mat'umati. Riba teh haram hukumna dina emas, perak
jeung dina anu dituang. Waya jeung ari itu mat umat maksad mat umat nu dituang teh wahia jeung ari itu mat umat ma eta perkara yuksodu dipungsikeun itu emak dimaksadnya yuksodu dimaksad atanapi dipungsikeun itu emak goliban dina rata-ratana litumi pikeun kadaharan iqtiyatan karena ngalap kekuatan dalam kurung makanan pokok iqtiyatan karena ngalap kekuatan dalam kurung makanan pokok beas nukeurkeun beas jeung beas aw tafaqquhan atawa buah-buahan faqihah itu adalah lalawuh buah-buahan aw tadawiyan atawa obat-obatan rempah-rempah aw tadawiyan atawa obat-obatan wala yajri jeung teu berjalan naon ar-riba fi ghairi dalika dina salianti itu zahab wal fiddah wal mat'umah fi ghairi dalika dina salianti itu zahab wal fiddah wal mat'umah dina tutukeran anu sejen mah itu tidak berjalan hukum riba. Jadi riba mah khusus ada teh dina emas, dina perak, dina kadaharan. Wala yajuju jeung teu meunang. Ari eta di bank cenanya duit. Eta duit emas lain. Perak sanes, kadaharan sanes. Jadi teu aya riba. Aya oge akad fasid, aya oge nya. Transaksi anu salah anu nantina nimbulkeun kana ayeuna paharaman-paharaman nu sejen. Wala yajri versi Fathul Qoribnya. Wala yajri ar-riba fi ghairi dalika. Riba itu tidak berjalan dina salianti emas, perak, jeung kadaharan. Wala yajuju jeung teu meunang. Naon bai'ud dzahabi ngajual. Naon bai'ud dzahabi ngajual emas. Naon bai'ud dzahabi ngajual emas bidzahabi ku emas deui. Topik gaduh emas, Faisal gaduh emas. Pik belilah emas maneh yeuh ku emas nu ti urang. Itu teu meunang. Wala al-fiddati teu meunang teh aya penjelasannya. Itu contohna heula wala al-fiddati jeung teu deui jual perak. Wala al-fiddati jeung teu meunang ngajual perak kadzalika barina tetep sapertoskeun zahab. Nya kitu deui teu meunang ngajual perak aya bil fiddati tegasna maku perak. Madrubaini anu dicetak duanana madrubaini eta anu dicetak duanana kana bukti itu zahab jeung fiddah. Eta marek dijadikeun emas antam teh anu dicetak logam salit atanapi anu batangan au ghairu madrubaini atawa eta anu henteu dicetak duanana atawa teu dicetak kurundulan keneh meunang ngala illa mutamatsilan tuh teu meunang meuli emas ku emas teu meunang meuli perak ku perak teh illa mutamatsilan angin anu silih akuran illa mutamasilan angin silih akuran kecuali silih akuran tropik emasna 1 kilo ayeuna Faisal oge emasna 1 kilo cal beuri kuing emas manehnya ieu nu 1 kilo eta ku emas nu kuring ieu 1 kilo itu mah bae aya matlan bimislin tegasna mah matlan sarua bimislin kalawan aya matlan tegasna mah pantar bimislin ku pantarna akur palayasiu maka teu sah. Naon bai'u sayyin ngajual sewiji-wiji perkara min dalikatina itu zahab jeung fiddah mutafadilan barina anu silih leuwihan sal urang meuli eta emas nu aya di maneh emas 1 kilo nu aya di maneh itu pek asal beulina ku emas 2 kilo beulina ku naon ku emas 2 kilo. Nah, itu mutafadilan silih leuwihan. Nah, maka itu tidak sah atau itu namanya riba silih leuwihan itu. Riba fadli berarti. Wa qauluhu jeung ari dawuhan ki musannif. Nakdan. Tegasna mah lapad nakdan. Logatna nakdan teh kontan. Nakdan kontan. Tur kontannya. Jadi hiji meunangna teh
illa mutama silan kudu silih akur dina takran nana kudu silih akur dina takranana mun emas sakilo ditukar ku emas sakilo deui kaduana syaratna teh lamun hoyong alim riba mah nakdan kudu kontan harita keneh ulah dianyukeun ulah ayeuna diakhirkeun misalkeun kewenya emas nuti urang nama teu kenging kitu kudu nakdan kudu kontan harita keneh langsung dibayar. Ae halan tegas nama dina pada harita ay halan tegas nama dina pada harita yadan biadin yadan kalawan leungeun biadin ku leungeun deui yadan kalawan leungeun biadin ku leungeun deui maksudna naon tampan tinampan kumaha maksudna yadan biadin teh logatna tampan tinampan saling menerima gitu yadan biadin itu langsung kontan teh dicanak emas anu ropik ayeuna dupaisalna oge sami walau ba'a dimajulkeun tiasa tilu sabab bina ajwab tiasa bu'a tiasa non bi'a tiasa ismam tiasa bu'a sabab bina ajwab waksir awas mim pasolasi u'il ainan wa dhamun jakabu apatumil bisilap di sawihan deui waksir awas mim pasulasin u'il ainan wa dhamun jakabu apatumil walau bi'a maka lamun dijual naon sayun sewiji-wiji perkara mindalikatina itu dahab jeung fiddah mindalikatina itu dahab jeung fiddah muajjalan barina nu ditempokeun kayaknya nuti urang mah cek ropik teh lam yasiha maka teu sah itu be' lam yasiha maka teu sah itu be' wala yasihu jeung teu sah naon bayi umma ngajualna perkara ibta geus meuli hukana itu ma saah syakhsu hiji jalma hatta yakbido sehingga yen ngobad teh naon narima hatta yakbido sehingga yen ngobad narima itu si syakhsu hukana itu ma sawaun ari hukum etanu sarua ba'ana meuli itu si syakhsu ngajual itu si syakhsu ba'a nah ngajual itu si syakhsu karena itu emak lil ba'i pikeun ayeuna anu ngajual deui auli ghairihi atawa pikeun salian ti itu ba'i auli ghairihi pikeun atawa pikeun salian ba'i teu sah hukumna ngajual perkara anu ayeuna si jalma meuli kana eta perkara sehingga ayeuna narima nampi kana eta perkara boh eta mah ayeuna rek dijual deui atawa henteu walaya juju jeung teu meunang naon baiul lahmi ngajual daging bil hayawani ku hayawan ropik ayeuna icalan daging ayeuna chicken nah maka ayeuna si Faisal ayeuna hoyong meser kana eta daging mawa hayawan ieu pik urang meuli daging eta ku ieu ku hewannya ku ayeuna ku hayam sawaun ari hukum eta nu sarua kana nah bukti itu hayawan min jinsi eta tetep tina jenisna itu lahmin kabai ilahmi syatin ari contona eta tetep sapertoskeun ngajual daging doma ari contona eta sapertoskeun ngajual daging doma bisyatin ku doma ngajual daging doma ayeuna ditukeurkeun ku naon ku doma au min ghairi jinsi atawa tina salianti jenisna itu lahmi atawa ayeuna ku salianti jenisna min makulin tatapina tina hewan anu meunang di dahar kabai ilah min ari contona eta tetep sapertoskeun jual beli ayeuna ngajual daging ngakala teh kabai ilah mi bakorotin ari contona eta tetep sapertoskeun ngajual daging sapi
bisyatin kudoma ngajual daging sapi kudoma itu teh sajenis sarua eta oge teu meunang. Waya juju jeung menang naon bay'uz zahabi ngajual emas bil fiddati ku perak mutaba tah ari ayeuna ngajual emas lain ku emas deui atanapi ayeuna ngajual emas na kunaon aya nama ku perak. Nah henteu sajenisnya ngajual emas kunaon ku perak bil fiddati ku perak mutapadilan tuluy barina anu beda ukuranana mutapadilan barina anu silih leuwihan teh maksudna naon beda ukuran nana taeun kan hanja teh larasnya mutapadilan barina anu beda ukuran atawa silih leuwihan mutapadilan eta anu silih leuwihan tegasna mah beda ukuranana. Bik urang meuli ayeuna emas sakilo nu aya di maneh yeuh ku perak 2 kilo beda ukuranana tah waya juju beunang hukumna da ayeuna meuli emas na teh sanes ku emas deui tapi ku perak. Tapi aya syaratna lakinnak dan tetapina bari kontan. Lakinnak dan tetapina bari kontan. Lakinnak dan tetapina bari naon kontan. Ai halan tegas nama dina pada harita. Ai halan tegas nama dina pada harita. Makbudan tur anu ditarima. Makbudan tur anu ditarima qobla taparruki dina samemeh taparukan. Qobla taparruki dina samemeh papisah. Qobla taparruki dina samemeh papisah. Dina sapepeh si Ropik jeung si Paisana arangkat itu geus ditarima. Emas anu dipeser ayeuna ti si Ropik ayeuna dicanak ku Paisal, Ropik oge ayeuna nyana kana perak 2 kilo nu ti si Paisal. Nah, itu adalah kontan samemeh taparrukanna samemeh ayeuna papisahna ayeuna geus kontan geus cuncreng barangna. Nah, itu mah boleh mutafadilan, boleh ayeuna silih leuwihan meuli emas ku ayeuna naon ayeuna ku perak mah gitu. Wa kadalika tah ieu kasusna tadi kasus ayeuna ninina Ropik wa kadalika jeung barina tetep sapertoskeun laya juju. Wa kadalika jeung barina tetep sapertoskeun laya juju. Almat umatu ari pirang-pirang kadaharan. Almat umatu ari pirang-pirang kadaharan. Laya juju eta teu meunang. Laya juju eta teu meunang. Ya pirang kadaharan ayeuna yeuh. Hui teh jeung beas. Naon laya juju eta teu meunang naon bay'ul jinsi ngajual jenis naon bay'ul jinsi ngajual jenis min hatina itu mat umat min hatina itu mat umat bimislihi ku pantarna itu jenis bimislihi ku pantarna itu jenis illa mutamatilan angin barina anu tampan illa mutamatilan angin barina anu silih akuran illa mutamatilan angin barina anu silih akuran sarua ukuran nana nakdan tur barina anu kontan nakdan tur barina anu kontan. Ai halan tegas nama dina pada harita. Ai halan tegas nama dina pada harita makbudon anu ditarima. Makbudon anu ditarima qobla taparruki dina samemeh narima pisah. Qobla taparruki dina samemeh narima pisah. Teu meunang oge ayeuna nini Ropik ngajual beas. Ka ayeuna ninina Paisal ku beas deui kecuali eta beasna teh sarua dina ukuran nana oge concreng teu dianyukeun. Contoh nu meunang ye nini Ropik ngajual yeuh bisi arek beas karang nunggal kasih Paisal oh ieu ge aya beas Raja Pola beas ayeuna karang nunggal 1 kilo ditukeurkeun kana beas Raja Pola 1 kilo akur ukuranana sarua ayeuna timbanganana tul barina langsung kontan nini Ropik ayeuna nyanak beas anu ti nini Paisal nyanak beas ti nini Ropik dina pada sataacan papisah teh papisah we ayeuna geus nyarakel beas mah tah itu mah meunang hukum. Nah nu teu meunang mah nyaeta anu henteu mutamatsil anu henteu silih sarua nini si Ropik ayeuna beas karang nunggal mah awis atuh pulen maka maneh wayahna nini si Paisal mah kudu mawa beas Raja Pola anu hamar itu kudu ayeuna kudu 2 kilo. Nah itu tuh bisa itu dikatakan riba itu sebab ayeuna beda ukuran nah mutapadilan tekenging lamun sajenis itu harus sarua ukuran nah sajenis dina pada beas. Nah waya juju jeung meunang naon bay'ul jinsi ngajual jenis min hatina itu mat umat Minatina itu mat umat bigoiri ku salianti itu jenis bigoiri ku salianti itu jenis tah lamun ayeuna meuli na teh acara kasus ayeuna nini si Ropik deui ayeuna meuli ayeuna beas ati nini si Paisal teh misalkan ku hui da ayeuna pabrik hui
kebon hui bogana atuh banyak ngadahar hui saminggu ayeuna moal jadi kekuatan nu aya kalah jadi bom maka eta si nini si Ropik membutuhkan beas meuli ayeuna ka mamahna si Faisal sabaraha meuli beas kilo cek mamahna nini si Faisal teh sok asal hui na ulah 1 kilo tapi da hui mah tuh murah asal hui na misalkan 2 kilo tah bae ari eta mah da beda jin nih mutapadilan barina nu silih leuwihan tuh mutapadilan barina nu silih leuwihan teu akur ukuran nana da ayeuna naon beas mah kur 1 kilo hui mah 2 kilo eta mah meunang da beda jenis nu sajenis tadi nu aya piribaeun mah kudu mutamasil biasana kitu lakinak dan tatapina barina anu cungcreng kade ngan tetep kudu kontan cungcreng aya halan tegasna madina pada harita silih tarima makbudan non aya halan tegasna madina pada harita makbudan barina anu ditarima makbudan barina ditarima qoblat taparuki dina samemeh ayeuna papisah palawat taparroko makalamun narima pisah saha al mutabayani jalma anu ngajual silih jual dua saha mutabayani jalma anu silih jual dua nini Ropik jeung nini Faisal teh papisah qobla qobdi kullihi dina samemeh ngobad dina samemeh narima dina samemeh nyokot sakabehna itu mah be dina samemeh ngobad kana atana pinarima kana sakabehna itu mah be batola maka batal itu be matola maka batal aik mabe teh hartosna mabi tulis mabiun barang anu dijual gitu qobla qobdi kullihi dina samemeh ngobad atana pinarima kana sakabehna itu mabi batola maka batal itu be ta ima be batola maka batal itu baiun bakola maka batal itu baiun jual belina maka batal sabab ayeuna papisah tapi can narima ayeuna saware can narima sakampe nah can narima sempurna contoh kakarek satengah keresek teu meunang au ba'da qobdi badihi atawa dina sabada ngobad sawarena itu mah be nabi au ba'da qobdi ba'dihi atawa dina sabada ngobad sawarena itu nabi atawa teh misalkan Ropik ayeuna hui nu ti si Ropik teh kuduna 2 keresek kalah ka karek sakeresek nu kabawa ku Faisalna itu teu meunang fafihi maka eta tetep dina itu ba'da qobdi ba'dihi fafihi maka eta tetep dina itu ba'da qobdi ba'dihi qaula tafriqi subqati ari dua pendapat mengenai akad mengenai naon misahkeun akad qaula tafriqi subqati ari dua pendapat mengenai misahkeun akad salajeng nawalaya juju jeung teu meunang naon bai'ul gorori walaya juju jeung teu meunang naon bai'ul gorori ngajual penipuan ngajual penipuan bai'ul goror nipu nu teu diuningakeun nyata bai'ul goror teh saperti bai'ul majhul ngajual barang nu eueuh wa mubham ngajual barang anu samar itu penipuan. Ieu ngajual HP ieu alus pokona mah kuat ieu mah teu kudu dicas nya dicasna oge sakedeung 5 menit dicas kapake 5 poeun ieu itu kan penipuan ieu terus eusina ramna sakieu bakal ayeuna moal lelet pas dibukaan aplikasina lelet. Nah, itu penipuan itu teu meunang hukumna haram. Kabai'i abdin ari contona eta tetep sapertoskeun ngajual abid. Kabai'i abdin ari contona eta tetep sapertoskeun ngajual hiji abid, hiji hamba saya min abidihi. Sok min abidihi ti abidna itu si jalma. Min abidihi ti abidna itu si jalma. Ti pirang-pirang make pirang-pirang min abidihi ti pirang-pirang abidna si jalma. Gaduh abid 500, gaduh hamba saya 500 di gudang biasa aya gudangna jelema hungkul eusina teh tah ayeuna di ngajual kieu ieu kuring ngajual abid ti pirang-pirang abid jelas teu henteu naon sababna sabab tidak ditentukan mana abid nu mana leres teu nah itu bai'ul majhul bai'ul goror disebutna
termasuk karena bai'ul goror. Kan teu jelas. Jig bisa rek meuli non ya kuring ek ngajual abid ti abid kuring kudu jelas tapi kudu kumaha betot lah abidna tah nu ieu tah kudu jelas autoirin atawa ngajual manuk autoirin atawa ngajual manuk fil hawa di awang-awang fil hawa di awang-awang sok sanu bade meser manuk abi meser sabaraha 50.000 mana manukna tuh jigala di awang-awang. Nah itu ente sah jual beli nah itu disebut bai'ul goror. Abi meser cung sanu ek meser ayeuna cung sanu nu bade meser anak doma cung nu meser doma abi bade meser sabaraha 50.000 mana tuh dina beuteung indungna keneh itu majhul itu teu meunang hukumna nya kartos teu jadi anu teu jelas anu majhul anu itu termasuk bai'ul goror nu samar-samar itu bai'ul goror teu meunang jual beli ayeuna penipuan sapertoskeun kitu nu teu jelas. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil hiyari tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang hukum hiyar teh naon hiyar teh hak opsional hiyar teh naon hak opsional aya opsi geuningan ada opsi ke-1 silahkan untuk dikembalikan barangnya jika ada kerusakan. Nah itu hiyar hak opsional hak ayeuna hak memilih karena ngauihkeun deui hak memilih barang. Nah disebutna ayeuna sok ditempelan ayeuna ku tukang ngajual garansinya silakan mas selama garansi masih ada misalkan sabulan ieu bisa hak ieu bisa ayeuna ditukerkeun. Nah atau garansina teh 3 poe nya 3 poe ieu bisa ditukerkeun ya, silakan itu hak hiyar hak opsional orang bisa milih. Wal mutabayani jeung ari jalma anu silih jual dua wal mutabayani jeung ari jalma anu jual dua naon mutabayani teh nya jalma nu jual jeung jalma nu meuli maksudna mah wal mutabayani jeung ari jalma anu ngajual jeung nu meuli mun rek jelaskeun wa mutabayani jeung ari jalma anu ngajual jeung nu ngabeuli bil hiyari eta tetep menang milih hiyar menang milih baina imdoil bai'i antara neruskeun kana ngajualna baina imdoil bai'i antara neruskeun kana ngajualna wa fashihi jeung ngaruksa kana itu be wa fashihi jeung ngaruksa kana itu be ayas butuh tegasna mah tetep lahuma pikeun itu mutabayani lahuma pikeun itu mutabayani naon khiyarul majlisi hiyar majlis naon khiyarul majlisi hiyar majlis hak opsional bisa anu memilih dina majlis akad majlis tadinya majlis akad di tempat sok sama meh ini sing pastikeun heula barangna tinggal lian heula ilikan bisa anu pupus nah itu hayar majlis bi anwa'il bai'i dina pirang-pirang warnaan jual beli fi anwa'il bai'i dina pirang-pirang jual warnaan jual beli kasalami ari contohna eta tetep sapertoskeun akad salam kasalami ari contohna eta tetep sapertoskeun akad salam teh inden teh atanapi pesan naon pesan order sing jelas heula naik dibeuli tah hiyar majlis malam yatafarraqo salagina tacan papisah itu mutabayani malam yatafarraqo salagina tacan papisah itu mutabayani ay muddata adami tafarruqihi ma ay muddata adami tafarruqihi ma tegasna mah dina sepanjang teu acan papisah itu mutabayani ay muddata adami tafarruqihi ma tegasna mah dina sepanjang teu acan papisahna itu mutabayani urpan ceuk adat urupan cek adat can papisah cek adat ari dina lawang panto keneh mah itu can papisah. Nah, salagi ayeuna can papisah ti majelis akad tadi dinya di warungna maka itu masih keneh bisa hiyar disebut hiyar majlis. Meser misalkan HP tos akad tos dicobaan tah pas ayeuna keur ningalian keneh di toko keneh ayeuna can kaluar panto itu kan masih cek adat masih kena di majelis akad
Nah di pas ditinggali teh ulah geningan ieu tombolna aya nu teu bisa dipencet hurufna teh dina QWERTY teh misalkan B nah huruf B nah teu bisa pencet ieu kumaha ieu. Nah itu bisa hak opsional kita ayeuna bisa mang punten mang ieu cobi ieu teu tiasa dipencet gitu tah hak opsional bisa ayeuna ditukerkeun mang punten abi ieu dah alim alim anu awon oh nya tuh tenang tah nu ngarti gitu harusnya penjual itu harus ngerti salami di nama majelis akad keneh berarti itu adalah kesalahan dari pabrik bukan kesalahan dari jelemana itu. Nah, matak ayeuna lamun ayeuna geus lila mang ieu nyawa eta mah meureun geus dipencetan ku anakna jadi pejet teh gitu. Tah ayeuna salami di majelis akad itu khiar majelis disebatna boleh mang ieu aduh ya da tuh bisa dipencetan B na ge huruf B na teh teu aktif gitu teu layar sentuhna teh teu jalan kumaha tuh. Ah cek penjual teh oh punten atuh urang cek oh nya ieu mah leres terus saya sok we milihan di mah tah itu adalah khiyar salah sepanjang si jelema teu acan papisah tina majelis akadna secara adatnya mana di bieu teh atuh ayan kotiu tegasna manarima pegat etanya ayan kotiu tegasna manarima pegat naon khiyarul majlisi khiyar majlis naon khiyarul majlisi khiyar majlis naon khiyarul majlisi khiyar hak opsional ayeuna di majelis akad memilih di majelis akad imma bitafarruqil mutabayyi'aini imma bitafarruqil mutabayyi'aini boh ku sabab papisahan jami anu akad dua imma bitafarruqil mutabayyi'aini boh ku sabab pisahna jama anu akad duanya eta mutabayyi'aini teh nu ngajual jeung nu meuli bibadani haku badana itu mutabayyi'an bibadaniha ku badana ku awakna itu mutabayyi'an ini min majlisil aqdi tina majlis akad min majlisil aqdi ti majlis akad geus pisah geus init itu hiar majlisna pegat hartosna pas kadinya di teu bisa ina ditukerkeun wayahna bongan sa geus init geus papisah badana pahamnya itu hiar majlis eta mah kecuali lamun ayeuna hiar syarat atau hiar aib hiar syarat mah teu naon misalkan contoh ngan kudu disyaratkeun pas dia akad satu acananya ieu bilih ieu mah nya teu ceuk penjual teh bilih ieu mah bilih huruf B na ieu teu tiasa kapencet atanapi misalkan aya layar sentuh anu teu aktif misalkan di tiap juruna sok we engke euih deui ka dieu engke urang lereskeun engke tiasa ditukerkeun tah eta mah kan ada misal geus ini itu ai pasti coba teh nya teu bener bisa dieuihkeun nya adapun ieu mah hiar majlis mah teu aya nyaratkeun naon teu aya nyaratkeun naon ayeuna ti saha teu aya nyebutkeun ayeuna ti si penjualna tina majelis akad teu disebutkeun nah maka itu disebutkan hiar majlis sepanjang aya dina majelis keneh berarti bisa ditukerkeun mun geus init mah itu geus teu bisa ditukerkeun hiar majelis mah au bi ayah taro atawa gambaran yen milih hak opsi saha mutabayyi'ani jalma anu jual jeung meuli nu akad dua lujumal akdi kana pastina akad lujumal akdi kana pastina akad palawih taro maka lamun milih sahadu masalah sayjiti itu mutabayyi'ani lujumal akdi kana mistina akad walam yahtar jeung teu milih salah horu anu sejena pauron dina pada harita sakoto maka gugur naon hakna itu si ahad minal khiyari tina khiyar wabakia jeung tetep naon al haqu hak khiyar naon al haqu al khiyar lil akhari pikeun anu sejene lil akhari pikeun sejana teh anu teu netepkeun kana transaksi sahor teh anu teu netepkeun kana akad anu teu luzumul akdi gitunya. Jadi kudu ayeuna lamun salah sahijina misalkeun ngapastikeun geus yakin ieu teh nya pas. Nah, geus berarti hak khiyar itu
pugur geus kitu mah geus bisa hiar. Walahu majeng eta tetep pikeun itu si mutabayyi'aini. Aya mutabayyi'aini tegas nama jalma anu akad dua. Wakada jeung barina tetep sapertoskeun itu mutabayyi'aini. Li ahadihima pikeun salah sahijina itu mutabayyi'aini. Idza wafaqa di mana-mana metukan. Idza wafaqa di mana-mana metukan. Kaitu ahad sal khurun sajina. Saan laudunu sajina. Menang hukumna kajaminu akad dua kasih pembeli atanapi si penjual atau salah sahijina lamun ayeuna sepakat idza wafaqa teh naon metukan teh naon sepakat lamun sepakat duanana menang kumaha aya ayastarito eta ari yen nyaratkeun itu mutabayyi'aini ayastarito ari yen nyaratkeun itu mutabayyi'aini al khiyaro kana khiyar al khiyaro kana khiyar fi anwa'il bai'i dina pirang-pirang warna jual beli fi anwa'il bai'i dina pirang-pirang warna jual beli ila salasati ayamin kana tilu pirang-pirang poe ila salasati ayamin kana tilu pirang-pirang poe menang tuh khiyar syaratnya nyaratkeun aya khiyar syarat disebutna nu tadi teh contoh nama khiyar syarat dina pirang-pirang warnaan beli kumaha khiyar syarat teh nya tadi teh ya boleh dikembalikan selama angan batasna garansina sabaraha poe 3 poe jika ayeuna ngan ke bisi ayeuna naon sok asal ayeuna ulah leuwih ti 3 poe tuh ayyastaritol khiyar ila salasati ayam khiyar hak opsional ayeuna garansi teh sabaraha poe 3 poe hak khiyarna hak khiyar teh wat saha eta naon aya saha watuh sabu jeung dihitung ituan watu sabu jeung dihitung ituan minal akli tina akad minal akli timimiti akad minal akli di timimiti akad la minat tafarruqi lain timimiti pisah la minat tafarruqi lain timimiti pisah mimi 3 poe teh khiyar syarat 3 poe teh timimiti akad lain timimiti pisahna jelema kumaha maksudna timimiti akad contoh Rafiq jeung Faisal teh akad poe Senin ari Faisal teh ek nginep heula cenah di dia di toko 2 poe encan papisah mah tah itu berarti si Faisal geus aya tinggal sesa sapoe deui khiyar syaratna kartos teu nah jadi tina saberes akad gitu lain tina saberes pisah lamun ayeuna tina saberes pisah kieu atuh si Faisal geus 2 poe di dinya terus kakarek we ini pisah nah berarti 3 poe nah eta mah sanes gitu jadi mimitina teh ngitungna sanes tina mimiti pisah tapi tina mimiti akad walau jada makalamun tah palau jada makalamun leuwih palau jada makalamun leuwih naon al khiyaru khiyar naon al khiyaru khiyar ala salasati kana 3 poe ala salasati kana 3 poe batola maka batil batal makola maka batal itu batola maka batal batola maka batal itu jenis batola maka batal naon al aqdu akad aya di payun batola maka batal naon al aqdu akadna maka akadna itu jadi batal lamun geus ngaleuhan 3 poe mah geus batal akadna kudu balikan deui akad walau kana jeung lamun bukti naon al mabiu benda anu dijual naon al mabiu benda anu dijual nami ma eta tetep tina perkara yap suduruk sak itu mah fil muddati dina mangsa al mustarati nu disyaratkeun itu mudah al mustarati nu disyaratkeun itu mudah batola maka batal naon al aqdu akad batola maka batal naon al aqdu akad cara naonnya benda anu 3 poe teh kakarek 2 poe geus ruksak geus lenyap gitu. Nah maka batal akadna naon bala-bala meureunna. Kan geus 2 poe diantep teh geus teu enak pan kitu.
Sebaal gaalun. Wa idza wujida jeung di mana-mana dipendakan, wa idza wujida jeung di mana-mana dipendakan bil mabi'i dina naon ieu teh dina barang anu dijual. Bil mabi'i dina barang anu dijual. Naon aibun cacat. Nah ieu mah hiar aib. Naon aibun cacat. Maujudun anu dipendakan itu aib. Maujudun anu dipendakan itu aib. Qoblal qabdi dina samemeh ngobad. Qoblal qabdi dina samemeh ngobad dina samemeh narima. Tan kusu anu ngurangan. Tan kusu anu kurang. Tan kusu nu jadi kurang bihi ku sabab itu aib. Bihi ku sabab itu aib. Dan alqimatu hargana. Dan alqimatu hargana. Nah ini boleh mengembalikan barang jika misalkan dalam barang tersebut ada kecacatan yang akan mengurangi harga barang tersebut. Contoh simkuring misalkan balanya kitab aripek teh kitab nate tengah-tengah nate saware halaman nate ngajlok di halaman 10 jadikan halaman 15 na kitab nate ngeblank bodas ayeuna aksaraan, maka simkuring boleh pan eta ngurangan kana harga leres teu da mawanian jelema meuli kitab anu kosong tengah na meureun kumaha meureun ngartina. Nah gitu, maka ngurangan kana harga maka simkuring boleh ayeuna mengembalikan ka ayeuna pabrikna balikan di ka penerbitna eta kitab teh boleh itu ayeuna hiar aib ketika aya cacat. Awil ainu atau ain kahinaan. Awil ainu atau kahinaan atau dipendakan dina eta barang teh aya kahinaan. Nakson kalawan kurang. Nakson kalawan kurang ya putu anu lepot. Ya putu anu lepot bihi kusabab itu ayan. Bihi kusabab itu ayan naon gordun tujuan tina kamangfaatan barang. Naon gordun tujuan tina kamangfaatan barang. Naon gordun tujuan tina kamangfaatan barang. Sohihun anu sohe itu gordun. Sohihun anu sohe itu gordun. Wakana barina bukti naon al-ghalibu. Naon al-ghalibu rata-rata na barang. Naon al-ghalibu rata-rata na barang. Pijinsi dalikal mabi'i dina jenis eta barang nu dijual pijinsi dalikal mabi'i dina jenis eta barang anu dijual. Ada madalikal aibi eta eueuhna ieu kacacadan. Ada madalikal aibi eta eueuhna ieu kacacadan. Kajina roqikin ari contona eta tetep sapertoskeun jinahna abid. Kajina roqikin ari contona eta tetep sapertoskeun jinahna abid wasir kotihi. Wasir kotihi jeung malingna itu roqik. Wasir koti jeung malingna itu rokik. Wa ibaqihi jeung kaburna ibak teh kabur. Wa ibaqihi jeung kaburna itu rokik. Wa ibaqi jeung kaburna itu rokik. Tah atawa kieu dina eta barang teh aya kahinaan anu bakal ngurangi kana anu bakal ngaleungitkeun kana tujuan pamangfaatan eta barang. Nu rata-rata dina jenis barang anu sejen mah sapertikeun kitu teh masih bisa digunakan. Contoh jalma meuli abid ieu zaman baheula nya. Jalma meuli abid, ade si abidna teh kalah jinah. Kan itu kahinaan. Kasih eta abid. Ayeuna lamun ditah ka warung isineun da ayeuna naon jinah tuh tujuan ayeuna kamangfaatan eta barang eta abid itu jadi kurang. Atanapi si abidna teh kalah maling. Tuh itu kan ngurangan karena kamangfaatan ayeuna si abidna da bakal kalah digebugan, kalah misalkan ayeuna teu bisa gawe deui. Waibaki atau kabur si abidna. Nah, itu boleh dibalikeun ke teh abid anu jinah atanapi ayeuna abidna teh maling, balikeun ni kamari meulina abid ti saha? Ti haji saha kamari meulina gitu. Palil mustari maka eta tetep menang pikeun si jalmi anu meuli. Palil mustari maka eta tetep menang pikeun jalmi anu meuli. Menang ari lam teh logatna menang, lamun ala wajib. Palil mustari makulam, palil mustari maka eta tetep menang pikeun jalma anu meuli.
radduhu ari ngabalikeun itu mabe radduhu ari ngabalikeun itu mabe ail mabi tegasna mah barang anu dijualna balikeun deui we eta abid teh anterkeun deui titik walaya juju jeung teu meunang walaya juju jeung teu meunang naon bayu samroti jual beli buah naon bayu samroti jual beli buah al munfaridoti anu narima mencil itu samroh al munfaridoti anu narima mencil itu samroh anisya jaroti tina tangkalna anisya jaroti tina tangkalna mutlakon barina mutlakon barina mutlak ay an syartil qat'i tegasna mah tina syarat dipanen ay an syartil qat'i tegasna mah tina syarat dipanen ila ba'da buduwi solahiha ila ba'da buduwi solahiha kadinya lah angin dina sabada jelas ay budu teh jelas layak dikonsumsina itu samroh ay budu illa ba'da budu ya solahiha angin dina sabada jelas layak dikonsumsi nah layak ay solah teh layak dikonsumsina itu samroh ay zuhuri solaya tegasna mah dina sabada jelas layak dikonsumsina itu samroh jangan sampai meuli ayeuna ngajual bulah haram ngajual bulah henteu jeung tangkalna lamun encan jelas layak dikonsumsi nah kecuali eta buahna teh geus layak dikonsumsi contoh geus asak buahna mun pare teh mah geus bener parena teh geus ayeuna geus naon geus ayeuna geus ngabeuneur ayeuna terus ayeuna lamun jeruk teh mah geus konengna geus jelas geus rada hipu henteu teuas keneh gitu. Nah eta mah boleh ayeuna henteu ngajual jeung tangkal. Nah jadi intina mah ngajual sesuatu kudu ayeuna nu geus layak dikonsumsi. Nah wahwa jeung ari itu budu wisolahiha wahwa jeung ari itu budu wisolahiha bima dina buah layat talawanu teu berwarna itu mah layat talawanu teu berwarna itu mah layat talawanu teu berwarna itu mah intiha uhaliha eta intiha uhaliha eta beak tingkahna itu mah intiha uhaliha eta beak tingkahna itu mah ilama kana batasan yuk sodu dimaksad itu mah yuk sodu dimaksad itu mah min hatina itu mah layat talawanu mimatin min hatina itu mah layat talawanu goliban dina kaprahe goliban ing dalam kaprahe goliban dina rata-ratana tahalawati kosbin ari contona eta tetep sapertoskeun amisna tiu kahalawati kosbin ari contona eta tetep sapertoskeun amisna tiu kudu sampai amis tiuna teh ulah ayeuna can ayeuna amis can asak geus dijual wahamu doti rumanin jeung haseumna delima makan haseumna nu dialana wahamu doti rumanin jeung haseumna delima ku awewe etanya biasana walainu tinin atawa hipuna buah tin walaini tinin jeung hipuna buah tin kudu hipu teh wapi ma jeung dina perkara saeta mah kan nyirikeunana lain kuarna da tiwu anger warna mah kitu nyirikeunana teh ku geus amis acan gitu lamun geus amis silahkan dijual lamun can amis mah ulah ka kudu jeung tangkalna atanapi delima geus haseum can delima na atanapi ayeuna buah tin buah naon atawa buah naon we anu geus ayeuna nilaina ku hipu alpukat geus ayeuna geus hipu teu acan gitu kan itu mah tuh bisa dibedakan kuarna aya buah anu bisa dibedakan kuarna kumaha anu bisa dibedakan kuarna
wa fima jeung dina buah-buahan yatalawanu berwarna itu mak teu hitam putihnya buah wa yatalawanu berwarna itu mak biaya huda gambaran yen ngalap itu si jalma biaya huda gambaran yen ngalap si jalma fi humratin dina beureum fi humratin dina heureum aw sawadin atawa hideung aw sawadin atawa hideung aw sofratin atawa koneng aw sofratin atawa koneng kali nabi ari contona eta sapertoskeun anggur kali nabi ari contona eta tetep sapertoskeun anggur wal ijasi jeung buah pir wal ijasi jeung buah pir wal non eta teh balhi jeung korma atah wal balhi jeung korma atah itu ngabedakeunana anggur meureunnan ku ayeuna lamun geus beureum ucuy atawa nu koneng mah geus koneng pisan itu berarti geus ayeuna layak dikonsumsi layak dijual ama qabla buduwi sholai falayasi ubayuha mutlaqon tuh ama qabla buduwi sholahi anapun dina sameme jelas nah kalayakan dikonsumsi teh amma qabla buduwi sholahi anapun dina sameme jelas kalayakanana palayasiu maka tesah kurungkeun eta ontosnya palayasiu maka tesah naon bai'uha ngajual nah itu samroh naon bai'uha ngajualna itu samroh ngajual buah mutlaqon barina mutlak lamun can ayeuna jelas layak dikonsumsi nah itu ngajualna teh henteu can asak teu sa lamin sahibis sajarati lamin sahibis sajarati teu ti anu ngagadu ateu ayeun teu sah min sahibi saja mengarti la teu sah teh mutlak teh maksud mutlak teh kumaha la teu sah teh min sahibi sajarati ti jalmi nu ngabogaan tangkal min sahibi sajarati ti jalmi anu ngabogaan tangkal wala min ghairihi jeung wala jeung teu sah min ghairihi nu ngabogaan tangkal naon petani eta mah petani nu ngajualna teh ari can asak mah ari can pantes layak dikonsumsi mah nging maka dijual atah keneh wala jeung teu sah oge min ghairihi ti salianti itu sahib min ghairihi ti salianti itu sahib saha salianti sahib teh pedagang contoh atanapi pengepul atanapi bandar ila bisartil qot angin kalawan syarat neuteuk ila bisartil qot angin kalawan syarat neuteuk sawaun ari hukum eta nu sarua jarot si jarot berjalan naon aladatu kabiasaan bikot isamroti kuneuteuk buah amla atau henteu angin ayeuna boleh soteh lamun ayeuna syarat da buah eta mah kudu ayeuna diala atah keneh kudu diteuk-teukan heula maka eta mah meunang hukumna walau ayeuna walau qota'at sajaratun alaiha samroh jaja bayuha bila sarjim bila non atawa tadi teh ngajual ayeuna buah anu atah keneh teh naon eta atawa ngajual buah anu atah keneh teh diteuk-teuk ayeuna ujung tangkal nah itu mah boleh ngajual tangkalnya jadi bisa tilqot nu bieu diteuk-teuk ujung tangkal walau qota'at jeung lamun neuteuk walau quti'at jeung lamun diteuk-teuk atau dipotong di senso naon sajarotun tangkal tinggal limun pada dan ayeuna geus keluar bejaan naon sajarotun tangkal alaiha nu eta tetep dina luhureun itu sajaroh alaiha nu eta tetep dina luhureun itu sajaroh samrotun ari buah nyen so ayeuna nuar tangkal nu aya naonan dina tangkalna buahan
Jaja maka menang, jaja maka menang naon bayuha ngajual itu samroh. Jaja maka menang naon bayuha ngajual itu samroh. Bila sartin kalawan bila sarti qot'iha kalawan teu syarat nektek nah kana itu samroh metik. Tadi teh kan kudu dipetik. Bila sarti qot'iha kalawan teu make syarat metikna itu samroh. Menangnya dijual. Nuar tangkal aya nu aya buahan tah meunang si eta naon buahna ayeuna dijual langsung teu kudu aya teu aya nyaratkeun kudu dipetik heula. Walaya juju jeung teu meunang. Walaya juju jeung teu meunang naon bae uzari ngajual pepelakan. Naon bae uzari ngajual pepelakan al akhdari anu hararejo. Al akhdari nu hararejo fil ardi dina bumi. Fil ardi di bumi. Illa bisyarti qot'ihi. Illa bisyarti qot'ihi angin kalawan syarat. Megatkeun kana atuh nektek naonnya tuh nektek ulah megatkeun kan bisi teu karti ila bisyarti qot'ihi angin kalawan syarat nektek kana itu zar'u. Au qol iya tawa nyabutna kana itu zar'u. Au qol iya tawa nyabutna itu zar'u. Si Rofik ngajual ngajual pare di mana? Ai parena can ditek-tek. Can ditek-tek, candi cabut si parena teh tah teu meunang. Walaya juju bae ujar il ahdori teu meunang hukumna ngajual ayeuna pepelakan anu hararejo cara pare fil ardi nu aya di sawah illa bisarti qot'ihi au qol ieu angin kalawan syarat kudu ayeuna di naon heula ditek-tek heula dipanen heula atanapi dicabut. Ari bahasa nasolahiha itu layak dikonsumsi. Ari aina buah ngora jang dirujak rawas teu layak dikonsumsina. Nah makanya. Ya, itu berarti layak dikonsumsinya. Nah, mun pentil nah. Ya, mun pentil kan ayeuna layak dikonsumsi jang metis mah buah atah kan. Nya buah asak mah hese dicoelkeun oge. Lamun pentilna keneh itu layak dikonsumsi teu acannya. Tah itu teu kenging. Nah, jadi intina buduwi solahiyah teh nu geus jelas solah itu layak dikonsumsi kuncina eta. Ari ayeuna beuki kanu atahnya teu naon dia manfaat yang dipetiskan itu raos layak berarti dikonsumsi. Pain bi'a maka lamun dijual. Pain bi'a maka lamun dijual. Naon ajar'u. Naon azar'u. Ayeuna naon azar'u teh pepelakan. Pain bi'a maka lamun dijual. Naon ajar'u pepelakan. Mal ardi sarta sawahna. Mal ardi sarta bumi nata. Aumun paridan atawa anu narima mencil. Aumun paridan atawa narima mencil, barinan narima mencil anha tina itu ardu atawa mandiri henteu jeung sawahna. Ba'das tidadil hubbi. Nya, ba'das tidadil hubbi. Dina sabada teasna siki. Nah, ba'das tidadil tidak sabadat teu asikina. Jaja maka menang itu be. Jaja maka menang itu be bila sartin kalawan teu make syarat. Teu kudu dipetik atau rek meuli ayeuna sawah jeung naonna? Rek meuli pare jeung sawahna itu. Adieu kitu. Waman jeung ari waman ba'a samaron au zar'an lam yabdu solahuhu lazimahu sakyuhu qadroma tanmu bihis samratu
wa taslim anil. Waman jeung ari saha jalma. Waman sing supo wong. Waman jeung ari saha jalma ba'a eta ngajual man. Ba'a eta ngajual man. Ba'a iku ngadol iku si man. Samaron kana buah. Samaron kana buah saha jalma anu ngajual buah. Awazaran atawa pepelakan. Awazaran atawa pepelakan. Lam yabdu anu teu dohir. Lam yabdu anu teu dohir teu jelas. Naon solahu layak dikonsumsi. Nah itu samar. Awazaran. Naon solahu layak dikonsumsi. Nah itu samar jaran. Lajima kami isti. Lajima maka mistihu ka itu si man. Naon sakyuhu nyebor itu. Naon sakyu nyebor itu samar. Naon sakyu nyebor itu samar. Kodroma kalawan ukuran perkara. Kodroma kalawan ukuran perkara. Tanmu tumbuh. Tanmu tumbuh. Bihi kana kalawan itu ma. Bihi kalawan itu ma. Naon asamrotu eta buah. Naon asamrotu eta buah. Watas lamu jeung salamat itu samroh. Salamat itu samroh anita lapi tina ruksak. Anita lapi tina ruksak. Barang siapa yang menjual buah ataupun pepelakan tetapi can jelas, can nampak ayeuna layak dikonsumsi, nah maka wayahna pikeun eta si jalma wajib nyeboran heula eta buah sehingga ayeuna geus tumbuh buahna geus asak jeung geus ayeuna wajib ngajaga supaya eta buahna teh teu buruk teu ruksak gitu. Tropik gaduh buah ayeuna naon ayeuna dina tangkal teh nya ek dijual maka ropik wajib naon ayeuna wajib heula nyeboran heula saukuran perkara ayeuna dugikeun ka eta buah teh tumbuh asak jeung ayeuna salamet tina buruk salamet tina ruksak kulalai. Sawaun ari hukum eta nu sarua kholla nyuwungkeun. Sawaun ari hukum eta nu sarua kholla nyuwungkeun. Nyuwungkeun teh ngosongkeun. Saha al bisi tekati mbak pia saha al bai'u jama anu ngajual saha al bai'u jama anu ngajual bainal mustari antara anu meuli bainal mustari antara anu meuli wal mabi jeung ayeuna wal mabi jeung benda anu dijualna awalam yakhlu atawa henteu nyuwungkeun walaya jojo jeung teu meunang naon bae umah ngajual perkara naon bae umah ngajual perkara fihi eta tetep dina itu ma fihi dina eta tetep dina itu ma ari riba bijin si ku jenisna itu ma bijin si ku jenisna itu ma rotban barina baseuh rotban barina baseuh bisukun itoi kalawan disukunkeun tona rotban barina baseuh al muhmalati anu henteu dicecekan itu to al muhmalati anu henteu dicecekan itu to lamun dicecekan mah jadi do wa asaro jeung isarahan di musannif bidalika ku itu walaya juju ila anahu kana sayakosna kalakuan sareng tingkah yuk tabaru eta direken dihitung fi bai'i ribawiyati fi bai'i ribawiyati dina ngajual benda ribawi benda anu aya unsur riba dina ngajual benda anu ayeuna aya unsur riba naon halatul kamali tingkah sampurna naon halatul kamali tingkah sampurna palayasiu maka teu sah masalan hale umpamane masalan barina umpamana naon bai'u inabin ngajual anggur baseuh naon bai'u inabin ngajual anggur baseuh bi inabin ku anggur baseuh deui binabin ku anggur baseuh deui sumastasna tuluy ngecualikeun saal musannifu ki musannif sumastasna tuluy ngecualikeun saal musannifu ki musannif mimatina perkara sabako narimati heula itu ma
sabako narima tila itu mah qaulahu kana ucapan ki musannif qaulahu ku ucapan ki musannif illal labana tegasna mah lapad illal labana anging laban cai susu aya painau tegasna mah karena saya tosna kalakuan sadang tingkah ya jojo eta wajah ya jojo eta menang naon bae ubadihi ngajual sawareh tina itu laban ngajual sawareh tina itu laban bibaqdin ku sawarehna deui bibaqdin ku sawarehna deui qabla tajbiyani dina sata acan dijadikeun keju itu laban qabla tajbiyani dina sata acan dijadikeun keju itu laban wa atlaqo jeung geus ngamutlakeun sa musannif ki musannif alabana kana laban kana susu pasyamila maka mencakup itu laban pasyamila maka mencakup itu laban al haliba kana susu cair al haliba kana susu cair aya kan susu teh anu cair waroiba jeung kana susu kental aya nu kental waroiba jeung kana susu kental wal mukhidho jeung susu anu murni wal makhidho jeung susu anu murni susu murni wal hamido jeung susu asam wal hamido jeung susu hasem semu hasem campur kesang ngoprot wa mi yaru jeung ari ukuran wa mi yaru jeung ari ukuran fil labani dina susu al kailu eta takran al kairu eta takran hatta yasiha sehingga sah hatta yasiha sehingga yen sah naon bae uraibi hatta yasiha sehingga yen sah naon bae uraibi ngajual roib susu kental naon bae uraibi ngajual ayeuna susu kental bil halibi ku susu cair naonana kailan takranana wa intapawata sok sanajan beda-beda itu roib jeung halib wa intapawata sok sanajan beda itu roib jeung halib naonana wajana timbangan nana faslun ariya teji pasal piah kami salami eta nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang hukum timpah pesan indeks atau napi inden order free order PO ieu teh martelakeun hukum salam pemesanan ieu wawa jeung ari itu salam wasalapu jeung ayeuna salaf wawa jeung ari itu lapad salam wasalapu jeung lapad as-salaf lugatan ceuk bahasa bimaknan wahidin eta kalawan satu makna wa syar'an jeung ceuk agama salaf teh hartosna ti heula salam oge ti heula ceuk lugot wa syar'an jeung ceuk agama ceuk fikih salam teh naon bai'u syai'in mausufin fi zimmati babarina lana bai'u syai'in mausufin fi zimmati naon salam teh bai'u syai'in mausufin fi zimmati bai'u syai'in ngajual hiji perkara bai'u syai'in eta ngajual hiji perkara mausufin anu disipatan itu syai mausufin nu disipatan itu syai fiddin mati dina pertanggungan fiddin mati dina pertanggungan. Assalamualaikum cek ayeuna Ropik teh cek ayeuna non urang Cihideung teh Ropik teh sanes ieu non pedagang-pedagang di Cihideung Haji Agus dan lain. Waalaikumsalam. Bae naon ieu abi bade ngical ieu segitiga merah
Bilih peryogi mana gambarna, oh nu eta, oh alus bolong tuh henteu, oh disipatan. Aya paranti nyimpen korek, nyimpen gasolinan aya. Tah maka eta teh ngaranna ayeuna erek akal jalam. Ngajualna teh kudu disipatan. Kan ropikna teu nempok kana barangna oge. Tapi disipat tah, cek ropik teh. Kan pilihanna teh si nu ieu, wah hiji, dua, tilu aya nomorna teh. Ropik teh, tah abdi mah nomor 3 genep. Anu warnana pink cenah kitu. Anu aya renaan sisina. Nu tiasa nyimpen ayeuna rokok. Tos disipatan gitu. Nah, itu adalah dipesan. Abi pesannya nu kitu. Pidi matina pedogan. Itu akan naon salam. Walayasiu jeung tesah, walayasiu jeung tesah. Walayasiu jeung tesah itu itu salam walayasiu jeung tesah itu salam ila bi ijabin wa qabulin angin kalawan ijab qabul. Ijab bisa qabul. Nah, pas kitu teh beres dikirimkeun, yeuh nyangakeunnya ieu barangna bade dikintunkeun ka alamat AA. Tah ayeuna cek ropik teh, mohon mangga. Oke, lamun atos teh alhamdulillah barangnya sudah kami terima cenah kitu. Ning ieu aya langkungna naon ieu maksadna? Nah gitu. Wayasihu jeung sah. Wayasihu jeung sah naon assalamu salam. Naon assalamu salam sahna salam teh halan dina pada harita langsung au muajalan atawa ditempokeun, au muajalan atawa ditempokeun, contoh lila kayaknya dikirimna engke transferna engke harita langsung, oh iya siap dikirim langsung hari ini bisa. Pain utliko maka lamun dimutlakeun, pain utliko maka lamun dimutlakeun naon assalamu akad timpah. In akoda maka narima jadi narima sah itu salam. In akoda maka narima sah narima jadi itu salam. Halan dina pada harita fil asoi cekal anu tersohe. Wa inna mayasihu jeung pastina wungkul sah. Wa inna mayasihu jeung pastina wungkul sah. Naon assalamu akad salam pima dina perkara. Aya pi syai'in tegas nama dina perkara takamalat narima sampurna. Takamalat narima sampurna pihi dina ieu ma. Pihi dina ieu ma naon khamsatu syara'ita 5 pirang-pirang syarat. Naon khamsatu syara'ita 5 pirang-pirang syarat. Di dalam bisa sah bisa jadi teh kudu ayeuna sampurna 5 syarat. Naon wae ieu kudu paham ieu. Syarat-syaratna anu 5. Ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsah. Ahaduha ari nu kahijina tina itu khamsah. Ayakuna etayen bukti, ayakuna etayen bukti. Naon al muslamu pihi, naon al muslamu pihi barang anu dipesan. Naon al muslamu pihi barang anu dipesan. Madbuton eta anu dipalenggeran. Madbuton eta anu dipalenggeran dideskripsikan bisipati ku sifatna. Bisipati ku sifat. Hiji tah syaratna eta barang anu ek ditimpahkeun nu dipesen teh kudu jelas deskripsi. Nah, dipalenggeran ku sifat. Nya deskripsina, spesifikasina. Hiji misalkeun naon? Contohna ramna sekian, ayeuna incina sekian, lebarna sekian. Tah, kudu disebutkeun warnana nu kieu. Kudu jelas. Allati anu yakhtalifun narima beda. Alati anu yakhtalifu narima beda bihaku itu alati naon algordu tujuan naon algordu tujuan fil muslami pihi dina barang anu dipesan fil muslami pihi dina barang anu dipesan biaisu yan tapi bisipati al jahalatu pihi biaisu yan tapi kusa kira-kira narima eueuh bisa biaisu yan tapi kusa kira-kira narima eueuh narima sepi bisipati kalawan eta sifat bisipati kalawan narima sifat naon al jahalatu ketidakjelasan barang
non al jahalatu ketidakjelasan henteu jelas fihi dina itu muslampeh. Jadi etana deskripsi teh kusa kira-kira ngaleungitkeun kana ketidakjelasan eta barang hartosna naon deskripsi nu aya dina barang pemesanan atana spesifikasi harus jelas jangan sampaikan ayeuna beda jeung fakta. Nah kudu jelas we barang teh kudu percis misalkan warnana hejo sagala rupana wala yakunu jeung terbukti ulah ayeuna ngajual teh no minus we hungkul no minus we hungkul tekeng tete bete no minus tuker tambah tete teh bete barter walaya kunu jeung tebukti naon dikrul ausofi nyaritakeun pirang-pirang sifat naonnya dikrul ausofi nyaritakeun pirang-pirang sifat ala wajhin eta tetep netepan kana jalan ala wajhin eta tetep netepan kana jalan yuadi nu nganepikeun itu wajhin yuadi nu nganepikeun itu wajhin ni ijati lujudi kana hese na aya langka atuh hes langka na wujud langka na aya ulah nyaritakeun mesen kana barang anu ayeuna langka aya na fil muslami fihi dina barang anu dipesan fil muslami fihi dina barang anu dipesan contoh kalu lu kibarin nya ari contona eta tetep sapertoskeun intan mutiara anu gede cek ropik teh tos katampi ku enjing abdi bade ayeuna hoyong pangmesenkeun deui intan berlian ngan anu agung anu sagede alaihim hoyong anu agung sagede asbak agung kan itu sulit untuk mencari nage tah teu bisa pesan karena barang anu langka aya nah wajariatin jeung ayeuna budak perempuan wajariatin jeung budak perempuan hamba sahaya jual jalma beulian anu ngorakeun jariah wa ukhtiha jeung dulurna itu jariah wa ukhtiha jeung dulurna itu jariah awaladiha tawa anakna itu jariah kahiji naon kahiji ayyakuna madbuton bisifati barang anu dipesan teh kudu jelas kapelenggeran ku sifatna hartosna jelasnya sifatanana warnana jenisna beratna ukuranana segala rupina eusina naon waena kudu jelas sifatna kudu disebutkeun urang teh mesen teh kudu sifatna disebutkeun kudu percis we barang nu aya jeung nu disebutkeun ka hoyong anu pembeli gitu pilihan heula sifatna kudu jelas heula wasani jeung ari anu kadua ayakuna eta yen bukti itu muslampeh ayakuna eta yen bukti itu muslampeh jinsan eta sajinis jinsan eta jinis lam yakhtalit anu teu campur bihi kana itu jinsan lam yakhtalit nu teu campur bihi kana itu jinsan naon ghairu salianti itu jinsan falayasihu maka teu sah naon asalamu akad timpah falayasihu maka teu sah naon asalamu akad timpah fil mukhtaliti dina barang anu campur al maksudi anu dituju al maksudi fil mukhtaliti barang anu narima campur al maksudi dituju al ajja'i pirang-pirang bahan alati anu latan dobitu henteu nalima kapalenggeran itu alati latan dobitu teu narima kapalenggeran itu alati kahari satin ari contona eta tetep sapertoskeun bubur semacam bubur kahari satin ari contona eta tetep sapertoskeun bubur wa makjunin jeung minyak naon eta teh makjun wa makjunin jeung minyak makjun kan itu meser ayeuna pesen ayeuna bubur tapi eta teh bubur teh bakal dicampureun jeung barang-barang anu sejen teu sah timpahna kitu pemesananana tapi kudu jelas lamun kecuali jelas buburna anu bodas ulah nu beureum terus ayeuna nganggo kacang terus ayeuna naon namina teh nganggo bawang nah lamun jelaskeun kitu mah teu naon ieu ulah pesan bubur tapi campur jeung jenis anu sejenna
itu temenang pesenna. Fa inin dobatot jadi nu kaduana naon ulah aya nu nyampuran kana eta barang atau ulah bubur wae naon sok contohna misalkan ayeuna pesenna Shopee na online naon sok kala dicampurkeun misalkan nah itu temenang campur dina barangna. Fa inin dobatot maka lamun ayeuna narima kapalenggeran fa inin dobatot maka namun narima kapalenggeran naon aja jauh pirang-pirang bahanna itu naon aja pirang-pirang bahana itu naon itu muslampeh soa maka naon assalamu akad salam lamun kapalenggeran mah bahan-bahana cara tadi teh naon kacang cakwean sagalaan itu pihi dina itu muslampeh kajubnin ari contohna eta tetep sapertoskeun mentega kan nganggo menteganya tos wakot eta aya naon kadituna naon Wasartu salisu jeung ari syarat anu katilu eta mazkurun eta nu dicaritakeun itu syartu salis. Wa syartu salisu jeung ari syarat nu katilu mazkurun eta nu dicaritakeun itu syartu salis. Fi qaulihi dina dauhan ki musannif walam tadkhulun naru li ihalati tegasna malapad walam tadkhulun naru li ilhati walam tadkhulu logatna jeung teu asup walam tadulu jeung ta supu kana itu muslampeh. Oh kana itu muslampeh naon annaru seuneu naon annaru seuneu li halatihi pikeun mindahkeun itu muslampeh. Proses ngarubahkeun li halati pikeun ngarubahkeun proses mindahkeun itu muslampeh. Aya bi anda kholat tegasna mah ku yen ayeuna naon eta teh asup aya bi anda kholat tegas nama kuyen asup itu nar ku kana itu muslampeh litobhin pikeun masak nyayur masak awasayin atawa ngagoreng ulah dihiji ulah ayeuna si barangna ulah ayeuna kakeunaan ku seuneu sehingga eta barang teh robah contoh dipasak heula padahal milihanana engkena kan bisi robah gitu pas dipasak teh tengeun sesuai jeung selera matak nu atah gitu nu pesen nah ayeuna seueur ayeuna naon teh tah padadan ge ngicalan dina snapna oge citul nya baso atau batul baso tulang itu atang keteh ditinyu we di urang di dieu itu ditinyu di masing-masing meser nah itu bagus kan dikirimkeun ka mana dipesenna teh itu makan masakna kan kumaha urang lain dibasak dirinya lamun dipasakna dirinya ayeuna kacampuran ku seuneu ayeuna karobahkeun bisi ayeuna tutung teuing kah atawa kurang teuing kah samarana gitu maka lamun pesenna bahan-bahan kudu ulah dipasak heula kitu. Pa indah kholat maka lamun enggeus eta encan pa indah kholat maka lamun ayeuna asup itnahu ka itu hu kana itu naon atuh muslampeh hu kana itu muslampeh naon annaru seuneu litamiji pikeun ngabedakeun lil asali antara ari contohna tetep saperti madu wasamini jeung minyak samin soha makasah non asal musalam pihi dina itu naon itu teh pihi dina itu muslampeh menang ari ayeuna manaskeun ku seuneu ayeuna nu ngajualna teh nya tapi supaya ngabedakeun mana maduna mana minyak samina kan dipanaskeun lamun ayeuna madu makan moal ayeuna moal jadi moal matak ayeuna jadi panas juga sepanas minyak samin dipisahkeun we pesena madu kitu wa rabiu jeung ari nu kaopatna alayakuna eta yen teu bukti naon al muslamu pihi barang anu di pesanna muayyanan eta anu ditangtukeun baldainan balita hutang tanggungan
Jadi dipesenkeun panan ulah ayeuna pesen anu aya eta mah jual beli we nu aya mah sanes teu kudu salam teu sah salamna diamang contohna teh aya naon ieu Mang Abi bade pesen ieu eta mah teu kudu pesen tinggal bawa we tinggal bawa jual beli tinggal peser eta mah Mang Abdi meser gitu Mang Abdi meser ieu tah lamun pesen mah kieu Mang Abdi engke nya hoyong pesen anu jiga kieu tah jadi daen kudu diengke keun jadi aya dina tanggungan itu kakarek pesen muhun ke urang pangbalanyakeun ka Cikurubuk atawa maneh teh kieu mawa diamang teh ya Mang Abi hoyong pesennya anu kieu tah nu sapertoskeun kieu larutanana teh nu aya gambar stroberian nya itu kan cat aya barangna teu ditangtukeun barangna nya teu aya di hareupeun atuh oh nya siap pesen ieu artosna nya Mang nya tah itu timpah teh saperti itu ieu artosna mangga kan dihutangkeun nya nah itu salam jadi akad salamna timpahna mangga atuh ayeuna ini teh Amang teh misalkan nying we datang oh ieu tos aya ieu di pasar sapasihkeun we oh mun ieu nyangakeun barangna Amang tak kamari kumaha narima katitipan tosna narima katitipan atosna nya tah ayeuna geus datang pesenanna mangga ieu nyangakeun barangna lamun ayeuna barangna anu aya di dieu ek naon kudu dipesen atuh tinggal ayeuna jual beli bewe Mang Abi meser nu ieu artosna mangga pek canak barang nyangakeun eta mah bae jual beli bayun eta mah sanes akad timpah mah baca alla yakunal muslam fihi muayyanan si benda anu ditimpahna si benda anu dipesenna teh ulah bukti muayyan ulah bukti tangtu aya bal daenan balita kudu jadi hutang tanggungan cara tadi Amang kan ayeuna boga hutang tanggungan nyaeta mesen nu kieu anu aya stroberian meangan ulah Amang teh meureunan kitu pesen heula atau ka pabrikna gitu. Berarti Amang teh gaduh daen, gaduh hutang tanggungan daropik tos nitipkeun artosna mah 5.000 misalkan. Nah itu baru akad salam. Lamun aya hareupeun mah geus jual beli eta. Palau kana maka lamun bukti itu muslampeh. Palau kana maka lamun bukti itu muslampeh. Muayyanan eta nu ditangtukeun ka aslam tu ilaika hadatsau ba masalan fi hadal abdi palaisa bisal min qatu baheula makan ayeuna misalkan teu ku duit meuli abidna ku baju abid boga baju ieu meuli abid nu ieu nya nu ieu meuli abid nu ieu eta mah geus atuh jual beli nanesena abdi mesen teu kudu ayeuna pesen abid nu ieu bajuna teu sasalamna tapi naon jual beli we eta mah akad jual beli akad salam kecuali kieu abi bade mesen abid anu jiga kieu nya tapi hoyong anu kieu disebutan tapi nu jiga kieu ieu bentuk nama kan hoyong anu aya kumisan contohna teh nah, kan salah ka aslam tu ari contohna eta tetep sapertoskeun lapad aslam tu timpah kuring aslam tu timpah kuring ilaika ka anjeun hadatsu bakana ieu acuk Mang ieu abdi nimpahkeun ieu acuk ieu acuk sae ieu acuk teh harga sabaraha 500.000 cenah teh ieu matalan bari umpamana jang naon eta nimpahkeun acuk pihadal abdi dina meuli ieu abidna aya dina meuli ieu abid palaesa maka lain itu lapad aslam tu ileh palaesa maka lain itu lapad aslam tu ileh bisalamin ku ngaran eta ku ngaran salam bisalamin eta ngalan salam kotan kawan pasti eta lain salam geus we eta mah cek tadi naon jual beli we eta mah barang beli gitu abdi meser abid ieu nya mangga kueun ku acuk mangga gitu walayan akidu jeung teu sah ngan cek kaul dohir mah walayan akidu jeung teu sah ari ku baju nya ku barang diwalayan akidu jeung teu sah itu aslam tu ilaika lapad aslam tu nya walayan akidu jeung teu sah itu lapad aslam tu aidon deui bayan ku jual beli fil adhari cekol dohir aslam tu tersebut tidak bisa otomatis menjadi akad jual beli jadi bahasana ulah pesen mun hayang jadi jual beli tapi naon bahasana abdi meser jadi walayan akidu teh teu sah itu lapad aslam tu jadi maksudna lamun meser teh ulah abdi pesen ieu tah kenging buku bahasa naon pes jadi aya ngaran pesen bahkan ditangguhkeun lin gitu
Jadi ulah ku bahasa aslam tuh ari hayang bayan hayang jadi sah jual beli. Nah geus jual beli mang abdi meser kan jadi jual beli kan gitu. Bi itu ka ari si penjual bi itu kan ngajual kuring, si pembeli istaroe tuh atau tamalak tuh nerima kepemilikan atau meuli kan gitu bahasana jual beli mah. Wal khamisu jeung ari nu kalimana alayakuna eta yen teu bukti itu muslampeh alayakuna eta yen teu bukti itu muslampeh teh min muayyanin eta tetep tina perkara anu ditangtukeun tadi mah anu ditangtukeun teh ayanya aya mah hayang barang tapi tina nyanak tina anu ditangtukeun min muayyanin eta tetep tina perkara ditangtukeun kieu contohna mah gampang nama ka aslam tu ari contohna eta tetep sapertoskeun lapan aslam tu logatna aslam tu timpah abdi ilaika ka anjeun mang hadad dirham kana ieu duit dirham teh naon duit tina emas duit baheula dirham ngaranna di Arab mah mun ayeuna mah hadar rupiah kana ieu rupiah pisoin dina meuli sok pisoin dina meuli sok min hadihi subrati itu ai sasokna makan can jelas min hadihi subrati sasok tina naon tah tapi min hadihi subrati tina tu ieu tumpukan dahareun min hadihi subrati tina ieu tumpukan dahareun itu juga teu sah salamna lain pesen kitu mangarana jadi ulah bukti mesenna teh tina meuna milihan tina barang-barang nu geus ditangtukeun mang ieu abdi aya artos 10.000 abdi pesen 1 kilo tina ieu tumpukan kacang jangan teh abdi pesen 1 kilo tina kumaha ya abdi keur itu mah teu sah akan salamna kumaha atuh carana geus we eta mah naon cek tadi teh jual beli ulah bahasana aslam tu teu sah lamun aslam tu mah kumaha atuh barana istaroet tuh meuli abdi bade meser ulah pesen bahasana kade abdi meser ieu meser 1 kilo mang tina ieu naon tina barang ieu kacang ieu nu aya nu numpuk 1 kiloeun nah itu mah baru sah cek amang teh non nyanggakeun biar tuh kak nyanggakeun ieu 1 kilo tina kacang cek ayeuna ropik kumaha pembeli nampi nah itu baru geus sah we akad jual beli itu bukan salam jadi salam mah intina mah kudu pesan ari pesan mah baldainan cek tadi ge kudu ngahutang keun arias ditempukeun jadi si anu dipesanan teh si penjual teh menyiapkan heula barang-barang nu dipesan gitu di order jadi PO teh pre order teh bari tadi teh anu kahiji syaratna kudu naon kudu kapalenggeran ku sifatna artina kudu bener-bener sifatna teh kudu sesuai si pembeli hayangna warna merah inci na misalkan tinggina 10 cm lebarna 5 cm maka anu dipesan oge kudu sarua warna merah 10 cm 5 cm gitu nya terus ulah pacampur jeung jenis anu lainna terus ulah ayeuna dina anu dipanaskeun ayeuna ku seuneu nya ulah ayeuna diasakan mungkin bahkan bisi beda terus ayeuna ulah anu ditangtukeun cara tadi barang nu geus aya eta mah jual beli we atawa tina barang anu geus ditangtukeun 1 kilo tina barang nu ditangtukeun nah itulah syarat-syarat tina salam nah kasahanana barang itu ada 8 summalisiatil muslampi tamaniatu syaraito masih keneh aya penjelasan deui hartosna ayeuna salam itunya akad pesan memesan inden teh pre-order teh aya 8 syarat teh anu ngesahkeun kana eta barang si barangna layak di ayeuna dipesan kan barang teh aya nu layak dipesan dan aya anu untuk tadi mah masalah syarat dina akadna dina kesempurnaan ayeuna salamna tah kewe subuh lah dibahasna supaya cenghar subuh mah ya dibahasna tentang ayeuna sahna mana wae barang sah anu dipesanana teh mudah-mudahan ayeuna barokah oge manfaat al-fatihah